asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ku kudrat jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah nu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Urang kudu sadar urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah qori-qoriah mubalik kubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwah santri muga simkuring di pemat guruwanan pikeun simkuring ais pangampih pupuh lembur Bapak Kades Bapak Kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD nurancage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB eujeun BLT. Ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Lamun ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Ibu gering leos ka dokter naha lebet ka dokter jawabanana hayang cageut. Tatete alus jalma teh puguh kana tujuan nu dagang hayang untung nu tani hayang hasil nu gering hayang cageut. Tah ari ibu pangaosan ka ieu tempat sabenerna hayang naon? Bisa hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu. Kuring mah datang ka dieu moal niat dek ngalmuan ibu, da kuring yakin di dieu teh aya ustad, aya kiai, aya ajengan. Pasti we rutinan mah osok. Tah ibu teh sabenerna mah geus boga ilmu, bisi bapak teu percaya, ibu-ibu urang tanya. Ibu ari ngomongkeun batur dosa? Geus apaleun. Ibu ari popolotot ka salaki dosa? Geus nyahoeun. Ai mukakeun ai batur dosa? Ngogoreng batur dosa, naritakeun kasalahan batur dosa. Ibu geus apal tinggal tanya kana awak iraha deuk eureun. Lamun cek ibu urang teh neangan ilmu geuning eta ilmu geus boga nganu hese mah eureunna. Sabab nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang geus baroga ilmu tinggal bisa ngoncoran hirup sorangan. Tapi naha kenyataan mah boga ilmu tapi hirup parawek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud, nganda ditoong tina kijep-kijep mah kijep beureuk hees. Da kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha pedit anger. Kabeh ge nyaraho ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a. Eta teh dalil nyarek pasea tapi naha gua bengok ustad ge sok parasea. Jadi geninganan urang teh kana ilmu teh karek apal can nyaho amal matak dicarek pasea geuning nu burger teh saha nu sabenerna urang kudu pasea marebutkeun naon dina agama kiblat sarua Ka'bah sarua nabi sarua sahadat sarua namun teh jeung kudu burger melaan naon sabenerna matak nu ngaran manusia ilmu teh lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu ulah lalajo ngomongna lalajo gawena da ilmu mah pigaweun lain debatkeunun ieu mah boga ilmu teh pake debat gawe henteu akhirna masjid badag eueuh eusi itu boga ilmu ieu boga ilmu tong debat sok areusian nu usoli nu teu usoli lebet nu kunut teu kunut lebet lain haben we debat ngareusian mumul di mana ilmu gawena. Matak mengaran hirup awas kudu eling kana purwadaksi. Ari eling kana purwadaksi teh apal kana cita-cita mimiti. Apan nu sangsara teh sok usaha cita-cita hayang beunghar. Tetapi nah geus beunghar sok poho ka nu sangsara. Geuning rakyat oge sok nyaralon jadi pejabat tapi nah geus jadi pejabat poho ka rakyat.
eta teh ngaranna teh poho kana Purwadaksi, matak bisa aya pejabat nu poho kana Purwadaksi hayang dieuneuk-euneuk pager meureun. Urang teh ulah inget, urang teh kudu eling kana Purwadaksina. Matak cek ibu pangaosan teh hayang boga ilmu, tanya kana awak. Lamun ibu geus boga ilmu deuk naon? Da loba jelema bodoh daek sakola cenah caritana hayang boga ilmu, tapi naha geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna. Ilmu nu mana nu nitah manusia jadi sombong dina hirupna. Weh. Kalau atuh saha atuh jalma nu bakal menang cahaya ilmu ngan hiji jawabanana qalbun salimun ibal ti jelema nu hate bersih. Tah lamun jelema geus hatena bersih maka ku Allah bakal dipilih dan dirina milih Allah. Cicing rada hese. Jalma nu bersih hate maka ku Allah bakal dipilih dan dirina milih Allah. Dibere harta, harta nah bakal dipake nulung nu butuh, nalang nu susah, yatim katulung, miskin kabela, nu teu boga imah pangieunkeun. Harta cicing di jelema nu alus hate. Coba lamun harta cicing di jelema nu kotor hate, beuki loba hartana, beuki adigung dina hirupna. Arek make tongkorong 5 gram gitu kok jiga 5 kilo rokok sidik tatangga teh eueuh pangaboga suang eueuh tongkorong eueuh gelang eueuh derwe eta mah ustad mah cobrot si eta gini lu ngomong ieu teh gelang teh 40 gram ti salaki kumaha cek tatangga kumaha sia atuh balik pengajian teh da pasea. Kernawan harta dipakai alat kesombongan, na urang teu sadar manusia aya tungtungna, dunya aya hancurna, harta aya beakna, jabatan aya leungitna, deuk naon nu dipakai alat kesombongan? Ya. Baju warna-warni, bari alus, ampura, maot mah boy warna bodas. Gendong sigrong, mobil mewah, sawalegak teu kudu legeg. Nalika ibu maot mah hampura jadi alat papaseaan anak jeung incu. Ngadoa mah poho eta we burger teh milihan warisan narada gelo geuning dunya teh. Pon kitu deui ilmu, Pak. Lamun ilmu cicing di jelema nu alus hate, beuki luhur ilmu, beuki tawado. Ngaran-ngaran tawado. Boro-boro kolot budak leutik dihargaan ku jelema tawado. Boro-boro kolot budak leutik dihargaan. Ta ibu teh kudu ngahargaan budak leutik. Budak leutik mah Quran teu nyaho, hadis teu apal, ka masjid tara, pangajian boro-boro, salat geus kacadunakeun budak. Tapi naha budak pabaeud-baeud jeung budak tatangga antep ku ibu, sajam baeudna 5 menit pakaleng-kaleng, coba ieu. Quran nyaho, hadis apal, ka masjid leukeut, salat osok, pangaosan kieu mineng hampuranya boro-boro jeung dulur, boro-boro jeung batur, boro-boro jeung tatangga, boro-boro jeung baraya. Ibu keheul ka salaki saminggu teu diolok ku duit mah hese cageul. Geuning urang teh umur luhur teh, nah ada jiwa mah boboloneun. Nah ari budak hakikatna mah bener eta teh budak, tapi secara ilmu makrifat mah aya nu alus di eta budak. Yuladu alal fitrah, aya kasucian ke si jiwa. Mata kali-kali bapak ibu buburu tah ti budak. Teh rumah sakeun gadinya. Mata hakikat ilmu teh bakal cicing di mana? Di jelema nu alus hati. Lamun jelema geus bersih eusi hatena, maka hirupna bakal cicingna alam kosong. Ai kosong teh teu boga naon. Naon nu disombongkeun da ieu teh nu hadir teh kabeh palsu. Ieu teh nu hadir teh kabeh palsu, Pak. Sagelis-gelisna ibu make make up, make blush on, sesengitan ongkoh, parfum komo, aya kuring kabita, sacomo buuk demi Allah teu kabita. Nah, da ieu nu hadir teh kabeh palsu. Dan nu aslina ibu malah nu ieu nu mana nu wayah ieu cicing di imah daster merengkel kameja ngalek-lek soek digeugepan ku salaki dah huak yang bau kelek. Coba dek pangaosan gelis, dek pangaosan di wadah, dek pangaosan dandan nah ieu di imah palsu. Nu beunghar asli palsu palebah mana nu beunghar palsuna? Imah hiji hayang 2 panas ku batur sertifikat nak kabangkeun
mobil hiji hayang 2 BPKB nak kabangkeun hareupeun batur gaya imah 2 mobil 2 toong geus sisirah ngebul tiap bulan setoran palsu. Tuh para pejabat di luhur hampura da keur pinuh dina kapalsuan. Cek urang eta teh pejabat ngeunah borong-borong ngeunah aya nu tumpak kapal oge asa tumpak buludung. Nah, red ka ditu nu demo, red ka dieu nu demo, talung ieu we tah teu boga duit ge barakatah coba sih itu hayang seserian jiga kieu mahalna berarti karep. Dabongan manehna darayat mah teu ngawakilkeun joget darja oge. Bongan manehna jeung meuli jam 11M cing 11M bikeun ka urang Pangalengan urang jieun ieu mah loba jompo nu can boga loba yatim nu tulunganeun loba miskin belaaneun make jeung dipake meulikeun jam atuh oni sia teh. Jadi we rakyat ngamu nya nana gerhana asli palsu. Jadi ibu teh keur lalajo ka palsuan palebamana kuring palsuna ceramah jika nu heueuh nyaah ka fakir nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah ibu teh lalajo ceramah can lalajo bageurna kuring. Lamun ibu hayang lalajo bageurna kuring Pak Kades naik ka dieu sae ceramah teh sae pangarsa sae kedah kitu urang teh kedah nyaah ka fakir miskin dati ditinggal mah ku Pak Kades salira teh lain bereun lain mobil boga sawah boga imah boga berarti kuring lain bereun kumaha ceuk Pak Kades tah kusabab salira lain bereun punten ayeuna mah bade diumumkeun ka panitia amplopna ulah dibikeun. Nah anjeun teh Pak Kades mamawa amplop ulah dibikeun pan salira mah lain fakir miskin di dieu teh aya fakir miskin kumaha lamun amplop keur salira urang bagikeun ka fakir miskin kumaha jawaban kuring lain tata di telepon atuh hanas datang. Palsu mata lamun jalma hayang disebut asli disebut weh hamba Allah. Ari jalma hamba Allah ngahambakeun diri ka Gusti tah Allah teh maha tunggal qul huwallahu ahad berarti eueuh tironeun deui salian teh kudu niron Allah. Sifatna kudu niron sifat Allah, kahayangna kudu kahayang Allah, kaputusanna kudu kaputusan Gusti Allah. Innallaha ma'ana hirupna bareng jeung Allah. Tak eta ngaran manusia. Ari ngaku ka Allah nu digugu hawa nafsu, berarti hamba nafsu. Ari ngomong hamba Allah ayeuna parebut jabatan, berarti hamba jabatan. Ari ongko hamba Allah tapi parebut dunya, berarti hamba dunya. Mana hamba Allah teh nu sanya? Nah iya pangaosan jeung Allah teu percaya demi Allah. Iya pangaosan jeung Allah teu percaya. Isuk aya deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna. Geus kajawab Bapak berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Mana nu jeung Allah teh mana? Nana gerhana ceramah nana jeung Allah ulah wara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal eueuh nu balik jawaban hijau oge ceuli pangaosan bibir pangaosan awak pangaosan panon pangaosan eusi hate rudek kitu ngulem acan mayar acan geus wani ngomongkeun moal datang suudon gitu banyak orang bangale geus hate rarudek kieu. Lamun kuring ceramah teh dibayar tuluy kuring teu datang catet ku ibu berarti kuring ceramah lain jeung Allah jeung duit. Mata kuring mah datang ka dieu teu berarti pati neangan duit demi Allah teu. Kan lamun geus aya ulah ditahan bikeun. Nah pan acara ieu teh menang kudunan tuluy bebeja engkenya urang ngulung ustadna gerhana sok kudunan saseureun sabeuneureun tang geus aya tuluy teu dibikeun ye korupsi. Mata geus aya mah kade. Sanajan kuring lain tujuan yang duit demi Allah teu. Kumaha tuh cek ibu teh lamun diulam teh dibayar bios-bios.
Manhampura geus pinuh ayeuna mah. Kayak urang neangan tahun anu kosong, anu moal kosong-kosong. Mana jelema nu bareng jeung Allah? Ibu, pan eueuh deui nu kudu ditiron, da urang mah hamba Allah, hayu urang niron kana sifatna Gusti. Ada sifat Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir. Sok tiron. Ya Rahman, ya Rahim. Ku welas asihna Allah, bapak teh ditutupan aibna. Ku welas asih Allah, ibu ditutupan aibna. Da bapak dihargaan teh sebenarnya lain bapak nu berharga. Ngan ku Allah we ditutupan aibna. Coba bapak ingat-ingat baheula keur ngora pan pernah nolol tina janelarana gitu. Tapi nah apa ayeuna eueuh jelema nu nyaho ku Allah di bunian iwal bapak we nu uninga tuh nu rumah sama jeung kieu Pak moa urang ayeuna ibu nah ibu nu ayeuna teh ieu teh yakin pernah bari ibu ge baung jeung bedegong baretot keur zaman layar tancel pasarung-sarung jeung jalu bari kawin mah jeung batur gitu mau ka jeung tuh jadi lalajono ayeuna mah katempo bager lalajono ayeuna katempo alus urang teh boga masa lalu Pak saha urang sanyana mata tong lege hirup tong wani-wani mukakeun kagorengan batur urang ge boga kagorengan nu sarupa jiga batur tong wani-wani nerangkeun kasalahan batur urang ge boga salah jiga batur tong wani-wani nerangkeun kedulna batur urang ge pernah kedul jiga batur. Ini mah dapun mana geus daek ka masjid kota pedengkreng kan utara teh. Amarasi atuh euy. Nyeun masjid tamu geus antara kos pasaran wae tempo emang. Emang ka masjid karek saminggu panati geus bebeakan. Tong sok kitu. Ieu karek bisa ditiung 2 minggu ge kuat bibirna teh galing-galing anu teh ditiung. Ih, amit-amitnya boga tatangga kuat kalapir tara ditiung bari maneh karek 2 minggu. Nah gitu agama kudu bisa ngamaklum karena kesalahan batur urang teh boga 7 turunan diri anak incu buyut jangan wareng udeg-udeg kakait siwut teu kudu lalajo kagorengan batur nah awi sadapur teu mungkin lempeng kabeh tangtu aya nu bengkok nalika anak batur bengkok teu boga hak urang nyaritakeun kabengkokan batur kade anak urang leuwih bengkok batan batur. Yang batur salah teh yai panon teh bibir teh kuat galing renyem lamun teu ngomongkeun amit-amitnya di lemur urang aya budak karariti teu nyawa indungna nyeureun hate hiji waktu incu urang leuwih gelo tibatan itu pan datang ka urang karaos batur teh urang teh batur mata hirup pek silih ajenan jeung batur keputusan kudu keputusan Allah. Ibu baheula bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot. Tampa we da keputusan Allah mah terbaik. Da ibu teh moal sanggup dibere salaki kasep jeung beunghar moal sanggup hiji galak timuru WA dipariksa telat balik dicarekan kasep beunghar sieun dipaok batu. Coba jeung nu petot deuk balik heug henteu kajeun. Malahan 2 minggu teu balik-balik aya rasa sono henteu kalah ka aman we. Malah ditelepon ya bade uwi moal sok ke 2 tahun dirinya deui. Nah nu petot eueuh pulung aya hikmah di balik eta. Jelema sangsara narima kana kasangsaraan pan jadi sabar, jelema beunghar narima kana kabeungharan pan jadi bager. Tuh nu beunghar bager nu sangsara sabar ibadah duanana. Sangsara teu narima panasan. Batur nyeun gedong nyali hulu. Batur meuli motor atuh angen, batur meuli sawah muntaber. Batur beli motor ke rumah sakit, batur beli mobil modar. Ternyata keur masangsara kamah ririwit. Tina naon eta panyakit hati. Heeh. Maka ku si dieu aya nu rudet, panyakit hatena bijil wae, iraha deuk cageut. Hayang tinggal tulang awak teh. Bener hirup mah geus samilikna satakdirna sata keputusan Allah terbaik nana gerhana ku Allah diberi keputusan kudu jadi mubalik padahal banget malah yang mubalik banget artis dong da urang ge sadar mubalik malik merek kieu kudu nage kumis jangot da ieu mah teu jadi tina baju oge geus teu kaciri ajenganana sabodoh we
bodoh teuing tak kasolehan nolin enak baju ieu ge ditariung teu hararayang nyebut soleh kana ditiung sugan dumeh ibu ditariung aduh ibu-ibu saroleh soleh palebah mana nu apaleun ibu mah tah salaki ibu sakitu kurang duit eta ditiung lamun bener ieu tiung keur dibawa kana kasolehan syariat jeung hakikat syariat pek digawe naon syariatna tiung nu alus beungeut tutupan sirah bunian buuk salamar tongkat tempo syariatna bawa kana alam hakikat naon hakikatna bunian eusi hate panon tong popolotot bibir tong ngomongkeun batur ceuli tong resep gosip tiung teh eta tiung badag kana gosip beuki tiung gede popolotot kasalaki tiung ngabuyupuk teu kaur batur nyeun kasalahan bibir galing ngomongkeun ka goreng batutan batur tiung nu mana ceuk bapak-bapak karepna nu dieu ngarenet lain atau deui na hatena mah kieu tah lebok kaputusan Allah terbaik da urang masa kabeung Allah teh ukur dituding jadi randa ngora-ngora budak jadi korban nuding Allah lain Allah nu salah ibu nu rudak goreng adat mun pasea jeung salaki laker dasar bebeakan ngaran sato kalaluar amak kasalaki kuat si bagong molor wae saanu ngeunah lalaki dianggap bagong untung salakina pinter naon mamah nyebut bagong berarti sapeuting aing hees jeung bikangna kumaha jeung anak mamah bagong bapak bagong ari abdi nya anak begu saja rag-rag talak budak korban naha Allah dituding coba lamun rumah tangga jeung Allah ala bidzikrillah tatmainul qulub hate bakal jongjon salawasna jeung pangeran amak kasalaki itu hal wajar da pira ku ngama ka tatangga ngan cara penyampaian jeung Allah kumaha wirid amak kasalaki tagugeun beungeut ibu kana beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak kana cekek saeutik yasin pan salah kita ngadonang ke bari maca ayat kursi jadi sangkana jurig cai nu asup gebro duit 3 juta tinggal cawel sadaqallahul adzim moal terjadi perceraian matak mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana lamun jalma bareng jeung Allah teu waleh tumarima kana kodo jeung kodarna narima we geus jadi katang tua moal panas ku milik batur moal serap ku harta batur moal ameh pena batur boga gedong urang teu naha geus jadi katang tua nana gerana ge bajuna kieu ikut jadi mubalik mah jadi euy cobaan ke RW geus sok gamis sing ngangsar udang sing badag tah be cekelan tibatan aya nu ngulem kumaha ceuk warga aduh Pak RW anyar tobat takdir lain ayana baju takdir lain ayana pakaian tapi takdir aya dina kun payakun lauhil mahfudna Allah urang mah tinggal nyambut takdir ku ikhtiaran atuh kunaon ikhtiarna ku kasolehan eusi hate ngarah ku Allah dititipan ieu mah rudak da Allah geus mau ninga tuh kan rudak dibere harta bakal sombong dibere ilmu bakal adigung rudak si eta bener mata kieu teh gumantung hate lain gumantung beungeut ieu ge glalawing punuk mah rarenge itu dari hayang glowing mah enteng meuli we skincare kan palebah punuk mah pan rengeh hese di skincare jeung da ai geulis dia geulis na kieu atuh aya tungtungna geus kolot mah eueuh nu geulis matak ibu ulah gumeulis teuing geus kolot mun aya budak ABG datang kuring sarang ngeo panana gerhana anda budak ABG mah mun ini sarang ngeo ustad jongklokeun ka kebon teh gitu teu mikir teh geus kolot ka horeang budak ngora bapak keur ngora aya wajar urang maksiat keur ngora aya wajar Pak da eueuh lempeng kabeh urang keur ngora aya wajar ada baung ngan geus kolot baung mah naon kakuatan kalau popolotot ka batu diajak gelut kalau ka deuk pae harita kudu sadar manusia nambahan umur kudu nambahan kadewasaan matak bejakeun ka aki-aki bubudakeun deuk nepi ka iraha deuk nepi ka dikuremkeun gitu tah nana gerhana ayeuna can dikopeahkeun we da teh geus daekeun mah tingali nu sameter moal burung dipake teu kudu riweuh jelema
ieu mah rariweuh wae tong nyimpulkeun perkara nu katempok, tong nyimpulkeun perkara nu kadenge, tapi simpulkeun mah nu karasa. Ieu ladang pangajian geus karasaeun ku tetangga. Boro-boro ladang ngaji nu pogo masalah kieu jadi linglung. Da eta pangajian teh gumantung saragam, Pak. Senin kudu bodas, manyuk bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo berem kabeh, Kamis ungu kabeh. Nepi ka Sabtu dek ngaji dicarek ku salaki dek ka mana? Naos cicing lah di imah. Kumaha cek ibu naon kafir make jeung nyarek pangajian. Lain bab kafir jangar kana hulu haban meulian baju. Eta meureun nu karasa ku salaki teh nya. Lain perubahan isi hate, naon harti tiung saragam baju saragam, lamun hate teu saragam. Umat Islam teh lain butuh saragam bajuna, umat Islam teh butuh saragam isi hatena. Sok lamun deuk saragam isi hate, umat Islam boga dalil infak, alimpak kabeh. Atuh muludan teh teu kudu gede, 10.000 sapurang. Lamun 10.000 saurang dikali sabulan. Kieu teh nu hadir teh misalkan aya 500, 5 kali 500, 5 kali 10 geus 5 juta ari Bapak. 5 juta serenkeun ka DKM, pa DKM ieu ladang muludan. Bisi aya yatim hayang sakola ongkosan tidinya, bisi aya warga sangsara bere beas tidinya, ladang mulut karasa cangkarupna tuh panteu kitu urang mah nya. Jadi muludan teh nu untung iwal urang balik amplop gemol ongkos urang nu untung sararea mah eueuh untung balik ti dieu ditanya ku salaki ti mana mah ngaos saha ceramahna kana gerhana kumaha kitu we rame geus. Naon kauntungan keur kuri untung gede loba nu ngulempan lumayan. Kamari kita si Pranginang sadus, di Subang gana sakarung, di Baduy kadu, di Cirilin wajib, di Garut dodo, tari ti dieu naon? Nuhun sadaja. Nuhun. Teh atuh nu lain deui atuh mah nya teh ngumpul. Susu tah sok Pak harek 2 rupa, gede kene dus teh. Karek teh susu naon deui sok? Hah? Kentang tah hiji sok Pak tulikeun. Geus aya 4 anu usulan ge teh panitia. Kentang, cabe gombol, teh, susu. Bilih deuk namahan deui naon kan? Oh, nuhun sate acananya ngan abdi demi Allah can percaya lamun can nempo. Lamun engke geus didik diasupkeun kana mobil, oh bener euy, oleh-oleh ti dieu teh eta. Isuk di beja-beja. Ari kitu mah can katempo moal ka PHP. Bisi PHP urang. Oh atau nya nuhun atuh mah. Apura da eta mah lain nanaon, lain heureuy eta. Lain nyinirang sakadar ngingetan masih poho. Tapi si Candi Padahang sok naon anu aya lolop-lolop kae. Tuh, innallaha ma'ana teh berat jawaban. Jelema salat nah jeung Allah can tanggus. Teu saeutik jelema salat bubar salat melah cangkeng dina kelek asa aing pan salatna. Ternyata salat lain jeung Allah tapi jeung sombong ngaranna. Maka mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana hayang nempo? Heseng. Diwalti Nabi Muhammad tah gitu. Tuh bade neangan heula cenah. Kade cenah disimpol eueuh itu teh neangan engkol. Abdi apa? Abdi haharewosanana da kadenge pisan atuh. Nya sok. Ternyata hirup urang ukur disebut batur, Pak. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan hoream. Matak bisi aya nu hayang jadi ustad kok mere tah. Nah kuring mung disebut ustad, sieun teu akur jeung gawe, hanah disebut ustad ai pagawean geuleuh cua ngewa ka batur, panasan ku batur, ujit ka batur. Nah kudu kitu pagawean ustad. Ngaran ustad mah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Tah kuring ge bareuh lain tahajud katojos peso. Di dieu mungkin aya bapak ustad pernah ngalaman bareuh ladang tahajud. Mata lamun di dieu aya ustad anu bareuh sampeana lain tahajud, rupina mah asam urat.
Nabi ngabariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Saha Nabi nana gerhana pentajamna dibikeun moal 2 kali suudona geus eueun nu balik geus moal balik dia geus teu bisa diulang. Cek ibu ieu jam kuring bakal dibikeun moal, kabeh nyebutkeun moal, ibu teh lalajo kuring, teu lalajo awak ibu. Coba balikkan karena diri ibu, lamun boga barang nu alus dipenta ku kuring dibikeun moal, sesama jelema pedih tong sok diobatkeun. Da ieu mah lalajona kagorengan batur teh nyaho dibalikkeun dirina ge leuwih nya. Mata tong lalajo kagorengan batur hirup, lalajoane kagorengan din tuh. Mata lamun hatena bersih tahampura bakal loba nu ngaharebos asli. Bahasana kieu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Geura baca ku anjeun 2 ayat nu berbeda, hiji ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna, 2 ayat Allah nu tercipta alam dunia disebutna. Hayam oge ngaharebos jadi ilmu. Naon nu teu manfaatina hayam? Sok bandingkeun jeung ibu, da manfaat hayam mah. Bulu hayam jadi kok, dagingna sumber gizi, naukna sumber vitamin, tikotokna eukeur aduh, tulangna pan ieu kaum sebelah. Hayam kabeh manfaat, coba ibu ngenog enjing-enjing juk dagangkeun. Malahan tikotok hayam campur jeung tikotok ibu, da rusuh di meuli lagi. Bener. Matak lamun manusia tanpa Allah saha, Pak? Paingan Allah ngan hiji, qul huwallahu ahad, da urang teh deuk niron ngan saukur ka Allah. Lamun teu niron Allah deuk saha nu ditiron? Iblis gitu. Sedangkan iblis patoja iya sifatna geuleuhan, rujitan, cuaan, ngewaan, panasan, sombong, adigung, ria, tak eta sifat iblis. Matak lamun urang bener hamba Allah, gugu sifat Allah, nyaah, asih, deudeuh, nulung nu butuh, nalang nu susah, asa kampura kakara urang jeung Allah. Ai kitu mah geuleuh, cua, rujit, tinggal tanya jeung saha hirup. Ya mah panasan kumelik batur, ngomongkeun batur, ngarurujit batur, ngahina batur, jeung saha si eta hirup. Lamun jeung Allah teu mungkin kitu. Musuh Allah adalah iblis. Lamun urang geuleuh cua ngewa berarti hirup urang lain keur jeung Allah, keur jeung iblis. Mata kaituna piomongeun, ari jeung Allah mah moal piomong. Lain laras menang mikir ya teh. Tuh. Ngartos. Patak nu ngaharewas lagi hayam. Oh, badoma ngaharewas teh domba. Domba ngencar paling nyopot daun sampeu. Pan manusia ngencar memberi lapar, daunna didudut, sampeuna dirabut, betina didahar, kulitna digoreng, pagerna dileklek, atuh kapangi kuno bogana da dikadek. Matak lamun hirup tanpa Allah, manusia cilaka. Ulaika kal an'am ba'dhum adol, leuwih atah adol tibatan sato. Sato onaman nyen budak hareupeun umum mangsa bodoh eueuh ka era sato nafsu boga resok sato jang cekelan bikangna ku bapa seret jaluna kececes eta domba nyen anak hareupeun umum cing atuh jelema mah ulah kitu kudu nikah heula janur kuning aya ijab kabul kakara pek jadieun budak ieu mana rungkun nyen budak asa leuwih dicucunguk sia eta mah. Manusia tanpa aturan Allah ulaika kal an'am ba'dhum adol, lebih ata adol tibatan saha. Bener. Keul atuh. Lalajoan ku ibu orai. Orai ge pan harebos ganti kulit ngan ngaran anger orai. Tata teh nyindiran ka ibu-ibu. Orai teh orai ganti kulit tapi ngaran anger orai. Pangaosan teh ukur ganti tiung, ganti baju, ganti ustad, ganti tempat, ganti tema, mun rajab-rajaban, mun mulut-muludan. Eta hate, nah hate ganti-ganti. Nu rudet anger, nu pedit anger, nu kedul anger, nu ngomongkeun batur anger, nu pasti aja salaki anger. Ngaji nu mana nu keur dipigawe tanpa aya perubahan si hate. Koprok bari maraneh anakna nu kitu. Disangkanan teh bari urang teh ngomongkeun batur meureun nya. Bari dirina tiung robah, baju robah, hate nu kudu dirobah mah. Matak balik ka dieu rudet ka salaki, wayahna bubar ngaji teh mongkeun akhlak geus ngaji. Yah, hampura telat uih.
tenanawan ayah kumaha cek salaki nah mama uing awas jadi lebay tobat dia mah kalah balik ngaji rudet cek salaki teh nah burit-burit teuing matakna datang atuh lain ngecedog wae di imah bantu mah osok pengajian da salaki imah kafirna biar tikar eta geus ngaji maka jeung nyarekan salaki dah hakikat pengajian malah nu ieu tuh nu di imah nu teu datang ka dieu ojo nu teu hadir ka dieu Pak keur napalkeun ladang ngaji palebamana mah nah teu ngaos Bapak saur Pak Ustad ge teu kengeng kaluar ti bumi tanpa izin ti caroge coba ieu teh diizinan ge maraksakeun tuh aya nu tengah bae da urang mah teu boga salaki nah di beja-beja teh moal matak dikawin tuh rayang tuh cek salakina teh atos masak atos aya cai aya ayo atuh urang tuang tuh ladang ngaji teh itu nohonan kewajiban pamajikan ka salaki coba ieu balik maghrib nah eueuh naon teh apa salaki aya pepelengkingan na kursi balik maghrib pan cek salaki ditanya di mana murid-murid teh di mana gaya kieu pangaosan atuh lain mah lain bapak ngaosanana cing atuh nyangu heula masak kokon ku sorangan ngaji aing mah eta ladang ngaji kuat eueuh ka ujroga jadi orai teh ganti kulitna ngan ngaran anger oraina jadi pengajian teh karek ganti tiung ganti baju tapi nah hate teh ganti-ganti amur hirupa kudu jiga hileud jelema sieun ku hileud tapi hileud cicing 30 poe kabuntal dirina nolol jangjang jadi kukupu ngewa kana hileud tapi resep kana kukupu tah ladang ngaji teh kudu jadi pikaresepeun batur ayeuna anger berudak hirup teh teh ya batak meungeus hirup jeung Allah mah tarima awak montok gede tampak mun dipoto teh nya ngeyeng kieu di rata-rata nu genut dipoto nyerang ngeyeng cinta nanaonan ibunya ngeyeng karena katempo langsing eta teh penipu aya dina foto langsing aya palma diajak panggil jika belum nu di jalan matang naon lamun hirup narimakeun kunaon genut cirina salaki nyenangkeun beres ieu mah nepi ka leos ka kantor desa senam 2 tahun geus senam teh lain langsing kalah ke beuki meber da eta beres senam boyobo comro misro liliwetan ongkoh toong salakinya bengek nya TBC mikiran hutang urut baso geus tarimakeun bulu panon geus ponok diciptakeun ku Allah pan ngeunah ponok mah kucap kicep hampang ieu mah teu narima moli 300.000 eluk-eluk ka luhur atuh numpuk urang teu bajieun nu beurah kicep balik ti dieu gelebuk angin badag bari mau motor ti kusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon tong sakarobah kana katangtuan Allah manusia mah tinggal narima bener aya ti keur orok nepi ka wayah kieu halis manjangan ti keur orok halis sagede kieu nepi ka detik kana sagede kieu teu manjangan nah jelema riweuh ku halis kerok ganti ku paklot balik ke dia pas ya jeung salaki leungit hiji tong sok rariweuh dunya aya tungtungna deuk sangsara deuk beunghar tetep aya tungtungna nu sangsara maot tu beunghar ge maot pejabat maot rakyat ge maot sing alus di ngarepan Allah lain alus di dieu atuh sing boga ka era beunghar tamu ai miskin diantep sing boga ka era gedong sigrong ai rakyat teu boga imah diantep sing boga ka era ai duit loba ari yatim teu kabantu sing boga ka era ai pangajian ngeunang ai perubahan sifat hirup Allah lain urang dieu mah nya ngadengeun ceramah urang teh padahal teh peureus teh sebenarnya kalau ka teu sadareun sidik urang keur ngomongkeun maranehanana hirup ukur disebut Pak di luhur aya pejabat cek saha pejabat cek rakyat jadi di pejabat eueuh rakyat nyerek jadi pejabat moal jadi pejabat eueuh rakyat nyerek mimpin cucunguk eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal heeh maka lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat
Rakyat teu butuh janji, rakyat mah butuh bukti. Rakyat teu butuh waos nyorostos nu penting mah aya buktos. Lain haban loba janji demi rakyat, demi rakyat. Waduh, mensejahterakan rakyat, mensejahterakan rakyat. Nu puguh mah babatok sia nu sejahtera tuh. Ibu-ibu teh satuju karena omongan kuring. Tah kitu ngarah ditewak sararea. Mau jadi pejabat tanpa ayah rakyat. Manehna mah batuk saeutik ke berobat ke Singapura bari ulin. Coba rakyat boga BPJS ka rumah sakit kalau ditolak. Paripasa rumah sakit teh teu aya ruangan we. Nyeun deui atuh euy. Digana ceramah kieu mah dieu di ulam deui. Aduh. Hayang-hayang teuing di ulam. Ngan hampura da memang heueuh moal jadi jelema di luhur tanpa aya nu dihanap mata geus di luhur wayahna kudu nyaah kanu dihandap. Jelema beunghar ge kudu nyaah kanu miskin, dan miskin teh gede jasana. Aya nu maot panggeulana nyokot pacul si miskin, aya nu maot panggeulana tahlilan si miskin, aya nu maot panggeulana nguburkeun si miskin. Matak lamun di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga we nyieun kuburan sorangan. Manusia mah butuh kubatur, mata ulah coba-coba goreng jeung batur. Bener ya? Manusia butuh kubatur, ulah coba-coba goreng jeung batur. Ibu make tiung menang batur, baju menang, imah menang, ibu ngalahirkeun di dokter teh, ibu hamil ku halo. Tak ieu pengawasan nu bakal picacapekeun tapi jeung hamil ku batur. Gening aku ayeuna. Oh, jawaban pertama adalah jawaban jujur, jawaban kedua ngaralat. Kata koyangna bubar ti dieu salaki bakal ngamuk. Paingan sia budak nu kadua beda irungna. Tapi jeung hamil ku batu. Aing rada curiga. Ibu hamil ku batur. Bawa kalau nama jawaban pertama tah jujur. Kade aku yang hamil ku batur. Mata kurang teh butuh ku batur ulah coba-coba goreng jeung batur. Peda batur boga imah urang acan tuluy amek eta mah panas. Peda batur maju urang teu tuluy keheul eta mah sirik. Jelema nu sirik jelema nu panas keur bunuh diri sarua jeung ngaruksak awak sorangan. Matak manusia narimakeun kana kodok-kodar pangeran saujratna satakdirna mangga Gusti abdi nyarenkeun tong lempang dina kahayang tong cicing dina sifat embung. Tong lempang dina kahayang tong cicing dina embung. Asli jelema nu hayang dina teu dibere, jelema nu hayang dina teu jadi stres, jelema nu embung dina dibere tarano pasti bakal nolak. Hayang embung mata hirup mah saujratna we deuk jadi mangsa bodoh deuk henteu ge teu nanaon. Nana gerhana rek aya nu mulem bae deuk eueuh ge teu jadi masalah. Pak Kades deuk jadi kades mangga ceuk Pak Kades deuk teu nanaon rileks hirup. Ini mah sawah beak, imah beak, pakai nyogok rakyat, jadi henteu pan stres kasih sarua, gelo kan? Kunaon nu kejeun gelo, imah beak, sawah beak, ai rakyat ayeuna pan bantuan dicapluk, ai nyoblos kasih komeng. Dadak geus hirup mah tong hayang tong embung, rileks, cuek, acuh, tenang we. Allah geus ngatur, urang mah serenkeun diri kana aturan Gusti Allah. Itu judulna teh naon? Mieling kalahiran Nabi. Bah bener itu, mi eling kalahiran Nabi, nanti eling-eling gitu. Berasa teangan kata-kata nunya, urang tadi nararaga, mi eling kalahiran Nabi, bapak geus 50 tahun berarti mulu dan teh geus 5 tahun, Nabi kata eling wae. Mi eling kalahiran Nabi enteng tinggal ngapalkeun. Nabi lahir tanggal sabaraha, poe naon, inungna saha, bapana saha, enteng ngapalkeunana. 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdullah barang 12 Rabiul Awal poe Senin ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdullah siswa engap setik lain ngomongkeun batur tarik
12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah minimal atuh di dia tengah ngapalkeun di jalan bari lempang 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah engke salah tuh bakal nanya di mana bieu ngaos menang naon 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah pakades ayeuna datang isuk ditanya ku sekdes pakades kamari di mana ngaos jeung saha karena menang naon 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah tuh lamun bener ieu judulna me eling kalahiran Nabi selesai ceramah geus tinggal dahar tuluy balik nikmat ieu pengajian dan nu hese mah lain me eling kelahiranana tinggal ngapalkeun kelahiranana mah nu hese mah eling kana perkara nu geus dilahirkeun me eling kalahiran Nabi babari tapi me eling kana nu geus dilahirkeun ku Nabi itu nu hese nya naon atuh Nabi ngalahirkeun naon akhlak kunaon Nabi lahir bertanggal 12 eta teh filosofi teh falsafah teh baca seperti kolot baheula nyieun sasajen pek baca sasajen saajen silih hargaan baca hanyuang ngahanyu henteu katua jawer kotok pan hayam kotok baca geura suku ibu Nabi Muhammad lahir tanggal 12 baca nana gerhana sok baca berarti kuring lahir ke waktu gerhana matak baja dibere ngaran nana gerhana da keur gerhana untung gerhana bulan matak sakima cek kas coba lamun gerhana panon poe da mau teu tutung pan budak ibu ge bacaeun cinta saha ibu murang kali namina neni pasti Senin cinta ieu asa pasti Salasa cinta eta abo rebo cinta itu iis kemis cinta geuning ieu tetangga Jumaah atuh kumaha lamun sarboah asa rebo jeung Jumaah atuh kumaha lamun baskom tah bapana Abbas indungna kokom baca Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal sok baca ibu salamat kuring salamat ternyata ku angka 12 naon angka 12 iman Islam ihsan iman Islam ihsan rukun iman seberiji rukun Islam rukun ihsan hiji anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah iman boga Islam boga hijikeun genep jeung 5 11 tambah hiji 12 paingan cekurang dieu jang sing balik kalakuan lamun maneh teu balik kalakuan cilaka tuh berarti kolot urang geus nepi ka dinya nah ungep ngarti atau kumaha ya 12 teh iman Islam teu sakabeh jelema ibadah make ihsan teu sakabeh jelema ngaji make ihsan teu sakabeh jelema salat make ihsan da ihsan mah anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah jadi jelema nu ibadah teh geus teu hayang ditempo batur geus teu hayang disanjung batur geus teu hayang disebut ahli ku batur geus teu hayang disebut pinter geus teu hayang disebut alus geus teu hayang naha make teu hayang cukup Allah jeung dirina anu apal kana dirina weh ieu mah da lain atuh ibadah teh sidik teh beja-beja dek tahajud ge OTW tahajud galon taraweh genep poe parabag status Facebook alhamdulillah taraweh ke-6 lancar ka-7 ka-8 eueuh status waring eureun tarawehanana nah ria teh bebeakan lajeun barang bere kapakir ka miskin kudu we dipoto cepret foto alhamdulillah bareng teh santunan anu miskin ditagogkeun saumur-umur teh ngabibirang batur teh dek mere mah leungeun katuhu mere leungeun kenca ulah nyao cing nepi ka dinya atuh pikiran pungo bari kokoh we geuning hate mah hayang wae dipuji di mana ece cangkeung kunaon leungeun cangkeung terus ngajiging sembako kamu nu miskin rada gelo sih leungeun katuhu mikeun kenca ulah nyahoan itulah ihsan nya iman Islam dibuntal we iman Islam teh dina kalimat tauhid lakinu mau takum an la ilaha illallah talkinkeun diajar talkin urang keur hirup keur melaan ke maot tah la ilaha illallah teh latihan jadi kalimat tauhid la ilaha illallah ternyata hurufna oge 2 sok hitung la ilaha illallah hitung 12 huruf
Matak angka 12 mah sakti. Kajeun macana barareda ge aya nu tungkul geuning, aya nu ngegidog, aya nu meui. Cobaan ke Pak Kades lamun aya nu maot ngiring tahlil, aya nu tungkul nu di juru. La ilaha illallah. Sia teh mah hudang-hudang dahar. Kalau bah diajak teh jeung teh ki urang tahlil deui. Hayu cenah geunah teu lila. Heueuh dah hees. Aya oge nu tahlil bari ngagideg kan la ilaha illallah la ilaha cing teh mang nah di budak gideg batur mah tungkul tampok kumaha nu tungkul ngadon sare jadi mang di budak gideg arah teu sare anu paling paur nu muih illallah illallah illallah. Nah ada bubar tahlil teh batur balik kecerakan dahar cenah megolongkok di buruan orang da lain neangan cara maca mah mangga nyangakeun ngan gawe kudu sarua. Cara maca silakan pek bae cara maca mah deuk tungkul dengan gideg deuk muih ngan gawe kudu sarua. Naon gaweana? Deuk MU, deuk Persis, deuk Muhammadiyah, deuk Jamaah Tabligh, deuk Sarekat Islam gawe atuh. Naon gaweana? Kaum lalaki salatna kudu di masjid. NU ka masjid, Persis ka masjid, Muhammadiyah ka masjid, Sarekat Islam ka masjid, Jamaah Tabligh ka masjid. Eta teh gawe, lain haben gorgar wae. Ieu mah perebut subhana rabbiyal azim ge kuat teu dibueuh. Hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ceuk hiji subhana rabbiyal azim. Antep we atuh. Tanu katilu nu kudu tewak mah subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi tah eta. Nu hiji sobat urang balad urang di Persis salatna diutek-utek. Keun nu DNU aya dua cara, nu tina asyhadu jeung nu langsung tek. Keun tanu kudu ditewak di cirian mah memberi mereup at-tahiyat si eta dua tewak aya pan balad urang-urang jamaah tabligh 3 poe 3 penting sok anclong-anclongan kalemur batur 3 poe ninggalkeun anak pemajikan antep peperiheuan urang henteu bisa atuh dukung-dukung ulah sok diomongkeun ngeunah lamun Islam geus dihargaan kitu bener Bu lain ieu mah nenen kitu ya tetangga dicadar nenen dicadar matak naon lamun kieu bahasana nyai alhamdulillah maneh mah geus bisa dicadar sing istiqomah peperiheuan mah acan ka ditu ngeunah ka dieu ngeunah itulah umat Islam nu make ihsan lain goreng wae pamatuk teh atuh keheul aing mah da pamatuk teh ku goreng wae ieu ulah pernah disimpen dina hate sifat benci ngaran-ngaran jelema geus ngewa alusna batur moal bisa dihargaan sok Pak Kades alus programna disengareupan ku kotor hate mah anger moal kapake Pak Kades demi Allah Pak Kades bong ka ditu bong ka dieu kanu maot hadir pangaojisian suping nu gering dilongok anger Pak Kades hampura kudu kotor hate mah moal kapake anger kieu ye hayang 2 periode kitu coba disingareupan ku jelema nu alus hate bagja euy boga kades ayeuna bang ka ditu bang ka dieu padahal sape jadi kades teh nu alus hate ya mata tangdukeun ti ayeuna deuk kotor hate jor deuk alus hate pek fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kami Allah nyiptakeun 2 jalan nu berbeda lempeng jalan ti Allah bengkok jalan ti setan mangga deuk kotor hate mah manjeung setan dina hirup rucik aing mah salus-alusna ibu pangaosan ka dieu disinggeurepan ku jelema nu kotor hate angar moal balik ti marana pangaosan ibu nu kotor hate beda jeung nu alus hate ti marana pangaosan mampurannya urang mah teu datang teh nya teh salaki bisi datang ceuk ibu teu kumaha teu nanaon isuk urang ngabangkong atunya bapangaosan hayu ta eta nu alus ieu mah lain pangaosan beri harewosan pangaosan beri mana teh nyaho si eta teh geus gaya wae jelema mata gerapikeun sifat beji silahkan diajar agama silahkan buka Quran silahkan buka hadis silahkan baca ilmu silahkan wawasan kudu luas tapi hiji lamun keneh hate boga sifat ngewa ka batur agama nu mana nu ngajarkeun kudu ngewa ka sesama agama nu mana nu ngajarkeun kudu ngewa ka sesama sabab ieu judulna maulid nabi ai maulid nabi teh takdim ka kangjeng nabi takdim ngagungkeun nabi hampura ku akhlakna akhlak nabi aya teu awak urang
seri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara akhlak nabi aya di urang nu kitu atuh ieu mulu dandek naon atuh yuk urang Bandungan akhlak nabi keren ibu asli keur para ustad keur kuring pukulan telak nabi mah beres ceramah di behanan doma di tengah jalan aya nu menta ya Rasul naon eta doma kumaha cik itu jelema keur abdi we pan dibikeun domana kok atuh rezeki maneh milih kuring coba kayana kuring pan bakal di bahanan pegat ku bapak di ditu urang beudeuh jalan ka ditu we pukulan telak keur penceramah pukulan telak keur para ustad nah nabi nu diajarkeun pager ka batur tapi nah urang ngagugunuk harta ti batur era jadi penceramah tanya karena mikir gitu teh bisi yang pada teh amplop pentingnya pada teh bakal amplop ongko terus nu tadi teh susu kentang terus cabai gombo inget karena hakaneun mah abdi pegat jeung di ditu ku jalma anu butuh pegat belah ditu wayana panitia bejaannya tomo ka keluar gitu aya nu megat gitu tuh geus teu kacontoh akhlak nabi teh nabi manu dipenta dibikeun panana gerhana mun aya nu menta teu sudi kudu mikeun lebar tuh eta teh kuring nu ngomong komo ibu nalika nabi ceramah di Taif pan aya nu ngabaledog ku kaum Quraisy pemuda bendung ngucur darahna tina keningna tina pangamungna kalaluar dihalangan ku sorban geus dihalangan ku sorban nyak celak keneh halangan ku sendal geus dihalangan ku sendal nyak celak keneh halangan ku sapatu nyak celak keneh halangan ku daun nepi ka Abu Bakar kerung ya Rasul naha darah ulah nepi ka ngecelak kana taneuh kumaha ceuk nabi malaikat datang lamun darah suci Muhammad randrag kana taneuh Taif laut siap bahe tsunami ngarangna langit bisa belah gunung bisa bitu bahkan angin lilimungan meyakeun umat nu aya di ieu tempat kumaha ceuk Abu Bakar kunaha atuh ku anjeun mah kejeung di halangan supaya ulah ya Rasul pan itu teh jelema dorakaan tapi cenah beak sakalian ku malaikat kumaha inna ummati la ta'lamuna say'a Abu Bakar umat kami teu apalan dinaon-naon keren coba nu gerhana lamun mah haremos malaikat baing lamun di dieu aya nu ngahina urang tuluy nepi ka irung mucur getih malaikat datang mau dihalangan diseberengkeun langsung ngarang terek apa seueur ku ngebeureuh betul mau dilila-lila urang cenah biji langsung set urang deuk balik mau bedu kumaha teh kajauhan lebok kitu palinganna gerhana teh jadi nabi euy ka kitu pagawean mata orang-orang pilihan nabi orang-orang pilihan jadi nabi itu karena bentuk hatena lembut lentur latif beda jeung urang heuras uyuhan jadi penceramah telo genit nabi ka masjid di tengah jalan aya nu nyeblok kunaon ku tai onta seblok balik deui nabi ka rorompokna ditanya ku Siti Khadijah ya Rasul nah wih deui aya nu nyeblok kunaon di seblokna ku tai onta kumaha ceuk istri nabi ibak deui cingan bapak lamun anu nyeblok datang ka imah kumaha ceuk pamajikan kunaon Pak wih deui teh ka masjid aya nu nyeblok kumaha ceuk pamajikan bapak tah bedog cacang jelema kitu aya bapak leh hate bebongok pamajikan kereng hate otak neangan pamajikan teh kudu sarua jeung hate bae urang bageut pamajikan pedit kalau badut mereka nu hajat cek salah kira 50 pan cek pamajikan entong 10 we kacau anjir jelema karang itu oh mau eta palebadut barang mereka inung bapana cek salakina mah 1 juta da urang teh boga 5 juta kumaha pamajikan bapak pan urang teh moal bulan geus mere 100 moal eceuk tah sok pasehat lamun teu sarua hate bener matak mangeus keur ibu-ibu mah ngagugu ka salakina teh hese-hese teuing budak ini deui nabi ka masjid di seblok keneh ini deui nabi ka masjid di seblok keneh datang ke masjid ditanya ku Abu Bakar ya Rasul kunaon anjeun telat teu bebeja akhirna dekul ngimaman saatos ngimaman cek Abu Bakar ya Rasul aya nu udur saha itu ternyata nu nyeblok legedeuk ngadon di longo itulah akhlak junjungan urang Kangjeng Nabi matak ladang muludan teh lee hate lembut jiwa alus akhlak hade omongan perilaku bener ibadah ge tara diluli-luli itulah ladang mulut usahanya
Budulur urang Persis tara muludan, Muhammadiyah tara muludan. Mika cinta ka Nabi ku cara yang berbeda. Sabab mika cinta Nabi lain hanya sebatas ku cara muludanana, tapi ku akhlakna. Bisa jadi dulu urang nutara tapi nembongkeun akhlak nabina. Bener? Mata geus tong curiga ka balad sorangan, tong kikituan wae. Kade tong deukeut jeung si eta tara muludan, tong kitu imeh. Hayu urang silih rangkul, hayu urang silih aping, hayu urang tembongkeun sifat kasih dan sayang antara Islam jeung Islam. Keren ya mun ngomong gitu. Kadar eta barareda bae we atuh. Ustaz mah bener barareda. Ternyata mamah yang belum ceramah teu bari curhat, mamah dedeh ulemna. Da mamah dedeh mah metodena bari curhat, mamah dan aa curhat dong, iya dong mah cara ge bimbingnya burutnya teu usaha pek. Hanya tak mama hayang ngolong ceramah teh kanu pintar ilmu sejarah Gus Muafiq. Mama hayang nu keur viral jeung tukang empeh Gus Miftah. Hayang nu pintar ilmu Quran jeung hadis nahwu jeung sorok ieu kitab lagi Al-Maraghi Ibnu Katsir Ustaz Adi Hidayat. Hanya tak mama hayang nu bari heureuy saeutik Abdul Somad, hayang nu lentong Agim komplit di urang. Agim melentong. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah ya, Aa bisa hadir di sini ya. Bagaimana ibu senang berjumpa Aa? Ya ibu senang tapi Aa yang kurang senang karena harus kalolot kieu. Aa gimana lentong. Hanya tak mama ngulang ceramah teh hayang anu nerangkeun bekabab karuhun Jawa Barat Abuya Muhyiddin di Sumedang. Mama hayang anu pinter berorganisasi teangan ustad-ustad di jamaah tabligh sabab orang jamaah tabligh mah dakwahna ka Eropa, ka Singapura, ka Amerika. Pek tanyakeun ka perkara eta tong nanyakeun kana gerhana teu nyaho. Hanya tah urang mah ngulum ceramah teh hayang anu jika ojek online urang. Hanya tah hayang nu bari nyanyi Roma Irama bari nyanyi. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Bapak-bapak nu belah ditu buat gogodeg bakades nu belah ditu kieu cenah keur ngarewas tersangka cenah deka euy. Ngan gerhana mah cenah tersangka keur kaset alus sorangna. Nuhun Bang. Oh, babarihan atuh urang teh mere henteu muji-muji. Ya, ibu jadi saroleh, pira kadang ngadengkeun lagu Isti Soleh. Setiap keindahan yang tampak oleh mata luas. Kalah aya nu usulan naon deuna. Sawer cenah Pak Kades. Iya atuh balikeun ku Pak Kades. Sok maneh heula kieu atuh. Ngalah bareng ka dieuna. Lain sawer Pak Kades, ai sorangan ngajedog teu kaci nu kita ngajongklokeun ngaranna. Teuing aing urang di nu saladaran jeung. Urang di Banten di Tasik mah nyanyi eta teh rabeng nomor 200 300. Jadi mah ngadon tokrokul itu. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Buruk lah. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Derajat manusia atas tong diri kadinya kan hasil ku panitia. Jadi yang miskin jangan bersedih, yang kaya
kaya jangan bangga, yang miskin gitu, yang miskin jangan bersedih, yang kaya jangan bangga, yang nganggur, yang miskin jangan sepuasan, yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah sok mak bro mak anu mahalangan magali ya gali, yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga, yang miskin jangan bersedih, malah kadek tuluikeun yang miskin heula we, yang miskin jangan bersedih, awal geus mare ka dieu galai ya mahalangan magali, yang miskin jangan bersedih, yang kaya jangan rawang Pak, yang kaya janganlah bangga, yang miskin sosok aing nyer kahadean teh tong rese, yang miskin jangan bersedih, lain ngajak sesalaman eta, yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga, burung kaburu ngeusan kaburu adan ieu, yang miskin jangan bersok kudu riweuh, yang miskin jangan bersedih, kanggeus geus awehnya nuhun. Sing pararat milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi tak eta doa khusus kanu mere ayeuna teh mere mah pake ngadoa sorangan aya Pak Ustad nu di tempat ieu teh mana saurang atuh udah loba teuing ya Pak dia Pak DKM sanes pas dek langsung dibikeun urang mah teh hayang nyaho desieun gede jadi terido maka kamu pada KM bisi mik butut tah peserkeun ieu ieu mah hanya sebatas metode sebenarnya mah urang apal di masjid ieu teh perepet aya kitu mah metode kieu menang duit bikeun langsung jadi urang mah ukur capekna kan sakalipna teu nyugak hate nu suudon teu sadar neraka ya aya wae di jalan suudon dan ceremeh kitu dan disawer teu nyaon dibikeun lekok tah suudon teh nyumbang teu atuh cing ulah nyigong-nyigong pokona mah kapanggih ku urang mah si hate jelema teh sok geura aruh ya pesan maghrib dek ini deh kapacet tong maksa urang nu ceramah ge tong maksa urang nu ceramah ge lain jamaah teh aya buat barang hiji bae nah hayang nepi ka jam sabaraha cek hayang nepi ka isya opek we kasorangan urang baralikeun antep cenah sorangan sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si ampurana para lun anu kasuhun nu ninggal di pamrih hampura anu katedak billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.